Abdi teh namina Muhammad Jalfa Nur Hafiz di kelas 12 IPS 3. Hoyong ngajelaskeun cireng. Cireng teh wancahan tina aci digoreng. Nyaeta kadarahan nu ilahar di wewengkon Sunda. Dijieun tina aci sampe dibumbuan tuluy digoreng. Kiwari cireng teh sumebar lain ngan di wewengkon Sunda hungkul. Tapi geus aya di sababaraha daerah di Indonesia. Cireng ge kiwari miboga rupa-rupa variasi. Saperti cireng isi, cireng rujak, cireng bumbu banjur, jeung salain bagena. Sumebarna cireng di sababaraha daerah di Indonesia kulantaran harga cireng teh kawilang murah atawa mun rek nyieun sorangan ge babari. Biasana cireng dijual di gerobak surung tukang gorengan. Salianti eta loba kafe nu nyadiakeun menu cireng nu geus diropea saperti kadaharan moderen. Tapi kiwari teh cireng oge loba dijual sacara online. Nah, bahan-bahanna nyaeta aya tepung tapioka, cai, royco, lada, bawang putih, jeung daun bawang. Alat-alatna nyaeta penggorengan atawa ngagorengan, aya minyak, jeung cungkir atawa spatula. Bahan anu atos disiapkeun diasupkeun ka katel haturan dimasak barobah kaayaan adonan. Sanggeus bahan campur sadaya sarta barobah kaayaan masket, adonan diwangun kalawan taburan tepung tapioka dugi henteu barobah kaayaan masket deui. Sanggeus didieun siap haturan digoreng. Minyak, nyalakan api nanging alit wae. Antos dugi panas, asupkeun adonan cirengna.
Lamun atos garing teh cirengna dibalik cirengna. Lamun atos asak cirengna teh dilempang sarta tiriskan.